Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Mang Dedek Rajet anu biasa mance tugas dina acara dongeng ieu. Kumaha pamirsa, sadayana sehat? Ya alhamdulillah, babe urang baparingkeun sehat. Eta nu disueunkeun ku urang sadayana nya. Mohon atuh pamirsa dina judulna dongeng kitunggal ieu teh anu lembaran bade ka-8 nya. Mohon nya. Mohon cenah ka pamirsa sadayana aya pribahasa yang ke dijawab nama dina komen we gitu tah. Jadi mau mati cenah meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan jasa. Jadi jawaban nama di komen we cenah gitu tadi na acara dongeng Sunda ieu nyata buruan panglipur. Mun atuh pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang lajengkeun dongeng kitunggal ieu teh. Janten kitunggal teh keur ngajelaskeun nyata wa keur ngobrolnya sareng Nini Karmini pon Sujang Rahayu nya. Tujuan kalinya nya. Mohon atuh pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Prung Jadi kieu kaula anu ti kajauhan nyata ngalanglang-puana ka dieu. Seperti anu diucapkeun tadi teh maksud jeung tujuan kaula teh. Nyata kaula erek neangan gorombolan-gorombolan anu di bumi Sunda ngarajarela. Tah, ayeuna nini pon kitu wae ge Tajang Rahayu tong ngarasakeun sieun. Sabab kaula lain erek kajahat. Kan kaula hayang nyeta nanyakeun jeung nanyakeun kan ini pon kita ge kaujang. Sanggeus ngadenge ucapan eta kitunggal si Nini Karmini pon kitu oge eta si Ujang Rahayu manehanana percaya. Sabab cenah lamun jelema jahat mah tara make jeung panjang lebar ngobrol. Nya lamun teu maehan meureunnan manehan nyiksa. Lamun teu nyiksa harta banana gancang dicokot. Matak atuh etak Nini Karmini manehanana ngabejakeun atawa ngomongkeun yen anu kajadian di lemur Cipamuntangan. Jadi kieu nu salaresna mah eta
kitunggal eta jangkian sakil ieu teh ngaranna teh lembur teh nyata lembur Cipamuntangan teu jauh jeung gunung Cihaur Pugur mata ke tempat ieu teh osokan atangan wae ku gorombolan bahkan lamun kudu panjang lebarkeun mah ieu anu jadi bapana si Ujang Rahayu ke korban ku cukang lantaran gorombolan teh terus kitu oge eta salaki mak gitu paeh oge ku cukang lantaran gorombolan teh sikian sakil anu keur lelengutan manehna ngorejat sabab ngadenge ucapan eta Nini Karmini anu seperti dia. Jadi eta teh Nini nanti Bapak Nasi Ujang Rahayu ge tos teu aya. Cicing heula takian. Sok eta terus kumaha eta Nini? Jadi nanti korban gitu bahkan jalma-jalma di dia oge gitu loba pisan anu korban teh. Nah udah dulu disebutkan gitu teh ku karangan jeung kaganasana eta Ki Subadra. Yen Ki Subadra ge sok menang turun ka dieu imah-imah diduruk hartabana dibawaan gitu. Bahkan aing Nini salaki Nini oge gitu salaki emak terus bapana ieu si Ujang Rahayu teu lah teh sempet ngalawan gitu. Ngan manehanana eleh. Dina eleh eta teh tepikeun ka hanteuna. Jadi tepikeun ka kitu eta nya di ieu patempatan teh. Keun kaula nu bakal nying hareupanana Nini. Sebab dendam kaula oge eta kanu ngaran gorombolan teh rek dibubarkeun eta ku kaula. Berarti bener ya kaula. Ngincak ka lembur ieu teh. Ayeuna eta jelemana aya di mana anu ngaran Subandra teh. Ya tapi ulah tarik deui gitu bisi aya di dieu tong sieun-sieunkeun kaula nu bakal nying hareupanana. Ya jadi anjeunna teh aya kitu di pelebat ieu teh da caket gunung. Nanti gunung Cihaur Pugur teh di patempatan teh. Atuh aya nama kieu nya. Sabab kaula cimat kaula nyata anu geus tinggalin di awakna eta Bah Bogil. Nyata kaula di patempatan lamun aya mah tempat tirakat, tempat apa, kaula hayang nyeketan deui awak kaula. Sebab jimat kaula geus tinggalin. Lamun bisa mah pangnuduhkeun eta Nini. Kitu eta kitunggal. Bari jeung eta kitunggal manehanana gogodeng oge. Sabab geuning naon anu geus kaalaman ku diri manehanana kaalaman oge ku eta si Ujang Rahayu. Mata waktu harita eta Nini Karmini manehanana langsung ngobrol panjang lebar dina peuting harita kene. Tak geuningan geus kadangu deui eta sora eta teh. Tah jante jadi kitu eta tuh dan ini karada asang adeg-deg sieun kitu lamun geus kadenge sora anjing leuweung nyadah kitu teh. Jadi eta kumaha? Jadi eta manehna teh naon? Dewana teh ajag gitu lamun dek aya naon-naon jelema musuh di mana tibada teh nyata manehna mah dibere beja ku eta ngaran ajag teh. Mata eta ngaran Ki Subandra jeung balad-baladna teh sok taki-taki gitu eta kitunggal. Kan bae berarti eta kaula geus nyaho tina naon anu diucapkeun ku Nini. Ngan kaula mung dilila-lila deui eta Nini
rek nih tirakat dia patempatan teh. Tadi neta sok keeng gitu eta Ki tong sieun-sieun nama ngan eta kaula minta penjelasan. atuh geus kitu mah eta si Nini Karmini manehna ngadrek-dek ngabejakeun. Jadi kieu lamun eta kitu mah masih kene aya gitu jimat-jimat di dieu teh nyata di kuburan di ditu di tempat karuhun masih kene aya jimat-jimat anu lainna tah lamun ku seperti jalmi seperti kitunggal eta mah nyata anu ngaran disebutkeun Kujang Rompang teh sok dipasihkeun jimat eta teh Ade atuh berarti gitu mah aya pitunjuk eta kaula. Terus eta di pelabak mana eta tempatna? Eta ni mohon ke ku si Ujang Rahayu ke eta Ujang Rahayu ke panganterkeun nya eta kitunggal. Jadi masih kene sok aya gitu jimat-jimat nu lainna gitunya agar jaga bela diri mah gitu ngan sugan we eta ku kitunggal mah dipasihkeun kitu ku jalmi anu sakti atau anu suci mah keur ngabelaan rakyat yang masyarakat gitu ki atuh syukur kan kaula moal disupagetokeun deui. Kaula anterkeun ka ditu. Ajen kaula dak cicing dinya dak tapak di dinya. Kitu eta ceuk kitunggal. Mane mah takian tong ngilunya kaula dek ka ditu sorangan. Nya lah eta kitunggal kan wae lah abdi mah di dieu we ngan eta we muge ki tunggal sing hasil tina pamaksadan. Eta jang man anterkeun eta kuring. Mohon atuh eta ki ku abdi dianterkeun. Kitu eta dina waktu harita. Sanajan sora anjing leuweung anu terus kadenge ti kajauhan eta pikeun kitunggal manehanana teu ngurungkeun kana niatna. Dina peuting harita keneh eta kitunggal manehna init anu dianterkeun ku si Ujang Rahayu pun kitu oge si Nini Karmini. Dituturkeun oge eta ku sikian sakil berarti tukang tah bari jeung manehna kunya kenyo teng meakeun kulub nah sampe merentah manehna teh sainditna anu ngan saukur di caangan ku ketitna eta bintang jeung bulan anu di langit kahalangan ku dangdaunan. Rasa keung rasa sieun anu dipiboga ku si Ujang Rahayu jeung si Nini Karmini dina waktu harita manehanana rada tenang oge sabab manehanana dibarengan ku eta sikian jeung eta kitunggal. Pamirsa sadayana cag lalakona eta kitunggal urang teundeun dihaneuleum sieum urang Sunda dihanjuang siang sabab manehanana init ninggalkeun tukang dongeng dina waktu harita teh
katingali kabeanana cing garedi muru ka kuburan karuhuna eta Sinini Karmini. Urang tenden di handelem sieum, urang tunda di hanjuang siang. Lalakona etek tunggal. Hayu atuh pamirsa urang caturkeun eta si Pongik manehanana anu kabur dina tadi burit yang hareupan eta kitunggal manehanana anu langsung muru ka tempatna eta Bah Bogel. Si Kobay, si Saipullah, jeung si Sabilah oke manehanana muru ka tempatna eta Ki Subadra. Anjing teh suka naing teh nanti jalma-jalma tedek bisa ngalawanan gitu kayak jalma saurang nanya-nanya gitu mah aing meureun moal waka ini tanya hareupan anjing sia bang lamun sia nyaho goblok eta Saipullah Sabilillah awak teh anjing kawas besi ku aing disabet ku pedang teh kalah kabeletrang sugan aing teh anjing jelema eta teh modar ku aing kalau ka aing ge kakara kitu anjing ningali jelema kawas kitu mah mata aing daripada aing modar bede ke aing bebeja we anjing ke Subadra aing kitu mah bisa ku sarerea ku sia Kobay Sabilillah Saipullah bisa disingga hareupan kurang bolong, kurang rapong, jelema kawas kitu mah kena. Matak oke aing pan. Sia kalaka nita nyusulan. Nanya kitu mah sia kateteran meureun aing moal waka. Atulah ayeuna mah geus we ieu cik aing mah gancang sok bebeja ka Ki Subadra ka ditu. Urang nante urang ai geus urang bebeja mah yen aya musuh anu leuwih berat teu kacaukeun dieu patempatan. Man atas sia teh borokan. Boro-boro bebeja sia eta Saipullah. Soalna aing mah anjing sangek lah. Aing pernah tiala ke anjing kalau ka sia di anjing-anjing teu bisa ngelekeun hiji jelema teh. Kajen aing kan ngomong nama mana tuh gancangkeun burukeun lompatna. Lah tuh geus kitu mah eta sia Kang Saipullah jeung Sabilillah pon kitu ge si Pongik manehanana cincung cileng gancang muru ka eta tempatna Ki Subadra. Sora pedang anu katingali dibubat babit di jalan manehanana pon kitu ge teh si Pongik sabab dang-daunan anu ngahalangan dina waktu harita.
Ki Subadra manehanana anu keur diuk dina kursi dina waktu harita cengkat. Sabab ngadenge manehanana eta dewana anu terus-terusan babaung. Terus-terusan eta nyata euy. Surah anjing teh geus pasti moal nyalahan. Pasti bener euy. Bakal aya semah nu datang ka dieu. Aing kudu hati-hati jalma-jalma nu aya di tempat-tempatan. Euy, kudu hati-hati euy. Sebab bakal aya semah tah. Cekupna anjing terus-terusan anu nyada jeung ngeraeng dina waktu harita beuki namahan yakin eta ceki Subadra. Manehanana tina diuk tuluy nangtung bari jeung taki-taki nyepengan eta gobangna sabab bisi aya bener musuh anu datang ka imahna. Tekung silila eta jalma daratang loba pisan. Anu katingali eta si Saipullah dituturkeun ku eta si Pongek pun kitu oge ku jalma anu lainna. Di kajauhan kadenge gogoroan ka eta Ki Subadra sabab manehna ngarasakeun kaget jeung panik meureunnan. Ki Aya naon euy? Bade datang ka dieu. Jadi kieu Ki. Heunam teh tadi teh kuring pangijeng jalma kitu ngan heu anu sidik puguh mah heu eta si Pongek anu ngadu jajaten teh manehanana. Ngan eta manehanana teh cenah. Oh jelema jago pisan cenah cek si Pongek mah. Tepikeun ka disabet ku gobang eta ngabelentrang leung eta teh awakna teh. Kitu eta cek si Saipullah bari jeung katingali leungeunna acong-acongan nyembah dina waktu eta teh. Jadi aya jalma datang ka dieu saha cenah euy nu wani-wani ka tempat eta kaula. Jadi kieu eta ke Subadra sabnyana kitunya lah cek teh lamun aya jelema sorangan mah keun we aing anu jeung hareupanana ku aing ge pasti bakal eleh ta jelema teh. Patak eta si Saipullah jeung si Sabilillah teh dititah kitu indit ka dieu bebeja ka aki. Aing teh Ki bener Ki jelema jago Ki eta kuring teh disabet gitu leungeunna jeung awakna teh kalah ngablentrang ka gobang teh. Bahkan eta kuring oge kateteran eta Ki. Kurang ajar eta jelema teh nya. Saha eta jelemana euy ngaranna? Nu kateuing aing ngaranna mah eta Ki kan anu jelas banget teh. Manehna teh Susumar. Cenah rek kabukmarkeun rek kaberontakeun lamun kalawan cenah teh paehan cenah kitu. Kurang ajar pisan sia. Berarti eta mah geus jadi musuh aing. Tungguan sia. Aing nu bakal nying hareupanana. Sabab sia anu geus wani-wani nincak ka gunung. Jaur pugur ieu berarti sia kudu modar ku aing. Nyata nanti tapi eta sebenarnya mah kajian ku aing wae heula kitu eta Ki Subadra di singareupan jeung ieu si
sabilillah gitu. Engke lah. Nya leuwih alus atuh kumaha sing hareupan ku saleria jelema kawas kitu mah lamun bisa hirup bawa hirupanana ka dieu euy. Lamun teu bawa paeh nage ka dieu euy sabab tuman man jelema kawas kitu mah Gitu. Gitu pamirsa sadayana kadenge ayeuna mah aya suara teh buntutan eta kitu Badra teh ngadengeun teh cenah tuman man cenah jelema kitu mah aduh pamirsa sadayana ya Mang Dede Rajit teh aya seuri ye ngadenge suara kitu Badra kitu nya sorana jika kitu tapi da Mang Dede oge rada hawar-hawar gitu ngadongengkeun teh ti kajauhan sieun gitu ai nanti asup ka tempat nu kararitu mah nanti Mang Dede sok sieun di sangka semah teh ya gitu matak Mang Dede ya ngadongengkeun di kajauhan nya tina tangkal kai pamirsa sadayana. Pokokna mah aing teh nyaho naon on. Kusia sing hareupan heula la. Kusia pongek ngek. Kusia ko bye. Kusia Saipullah lah. Aduh, pamirsa sadayana ai eta mah anu di dinya ta teu sare-serian lamun teu kaget gitu teu aneh meureun ngadenge omongan eta Ki Subadra kitu teh pun kitu keta awewe nu biasa sok marengan manehna teuing ieu meureunna dayang teuing naon lah teuing pamajikanna lah pokona eta teh didinya rame we kitulah loba pisan. Pan kitu ge jelema anu pakaianna serba belang hajat dina waktu harita daratang beuki ka dieu teh loba pisan. Komo gitu euy pasukan aing pan loba bah podaran jelema kitu mah anu geus kacaukeun di dieu tempat pat bari jeung kadenge tah ayo we cara nanti cek manehna mah dewana teh nyada terus-terusan dina waktu anu sakitu pentingna teh. Mingos acik motong hayang wajatan sia teh geus nyaho aing ke aya semah sia aing apir motor si acik mingos tong hayang we babau sia urang anyar teh. Maneh tau laki itu sedikit tengah bejaan kam urang panan lamun eueuh eta maneh teh moal nyaho yen aya jelema nu datang ka dieu. Da anjing gandeng atuh eta sarana lah geus sia teh karito karang ngajauhan sia. Gitu eta cek kagak Saipullah teh cek mongek teh geus pokona mah aing teh nyaho anu puguh mah sing hareupan ku sia heula kabehanana jelema kawas kitu mah lamun sia geus ngarasakeun kateteran kakara aing nu bakal maju yuk cik ayeuna mah geura ini teangan ngan
Kitu eta cek Subadra atuh tina acong-acongan anak eta si Pongek nyembah jeung si Saipullah pun kitu ke si Sabilillah tah jeung si Kopai dina waktu harita manehanana langsung init katingalina teh balubaran sora anjing leuweung anu pabaungna anu geus rada rek kadenge cepet atawa simpe sabab eta Ki Subadra manehanana geus nyaho yen bener aya anu datang ka Cihaur Pukur ieu cag atuh pamirsa sadayana dina peuting harita di lemur atawa di gunung Cihaur Pukur keur meunang pancang pakewu yen cenah aya jalma anu ngacaukeun anu nyebut-nyebutkeun erek kabubarkeun ka para gorombolan matak atuh eta si Pongek jeung si Akang Sabilillah pon kitu oge si Saipullah dina waktu harita manehanana henteu tenang pikiranana berang jeung peutingna manehanana taki-taki henteu jongjon sabab sok sieun eta jalma anu datang teh bener-bener ngacaukeun atawa ngaberontak di lemurna bahkan manehna hayang barang dahar oge meureun ngajarah atawa ngarampok kalembur anu lain asa ngarasakeun teu tenang jeung teu puguh Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la peuting anu maju ka subuh di lemur Cipamuntangan yen eta si Ujang Rahayu manehanana anu sok biasa ini ka Tajub manehanana ngumandangkeun adzan subuh anu dituturkeun ku eta sikian sakil jalma anu lain oge sebagian dina waktu harita teh ditawa dina subuh eta teh pada daratang nyata salat subuh bari jeung hate ngarasakeun teu tenang sabab osok mineng lamun eukeur manehanana jongjon salat sok biasa kadatangan ku rampok atawa disebutkeun gerombolan ngan anu kadenge dina doa na teh ngan saukur mugi cing didatangkeun cenah jalma atawa pitulung ti Gusti Allah ku cukang lantaran
saha we jeung saha we. Kitu eta kadenge doana jalma di mushola eta. Sekian sakil anu katingali manehanana nyuk cai tina kobak. Pon kitu oge jalma anu sok biasa. Dia tak lebur si pamuntangan. Bari jeung nempoan. Yen siga-siga cenah ieu budak teh lain urang dieu. Kitu dina waktu subuh eta. Pamiarsa sadayana kitu geuningan lalakonna eta anu ngaran Kitunggal. Lalakonna eta Kitunggal cad dugikeun ka palih dieu heula. Mang Dede sanes kirang sono pamiarsa ya. Urang tenden heula dianeuleuh sieum, urang tunda dianjuang siang. Eta sikian sakil anu manehna keur nyuk cai dina lur kobak. Mun urang mah ayeuna bari sumuran nya pamiarsanya. Mohon atuh pamirsa Mang Dede ya sanes kirang sono nya ya kana lalakon Kitunggal ieu teh. Mugi sing janten panglipur kalbu pangmeperah kana manah pikeun urang sadayana. Ngaturkeun nuhun pisan ka pamirsa anu tos ngiring ngarojong mohon cenah diantos oge kitu nya tadina nantelah komen-komena gitu seperti tadi teh cenah mau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan jasa. Mohon cenah dijawab nama di komen-komen eta we Mang Dede Rajet gitunya. Mohon hatur nuhun pisan ka sadayana tong hilap subscriber cenah pada aya deui dongeng-dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.